maweung diajar udeng geni. Jajaran karingaran pangrango geus naripon mandala wangi ngaleungit nyadayeun ngajadi leuweung gara geus lawas pindah saburatna pajajaran di umur geus tilem jeung nagarana geni. Asri tanding leuwi baraja inten gumilang uton sekar kadaton pamidangan pajajaran panyieukan sadayana turunan kumung pancaran salakan aya kapupuran
sepi lalakon tayang tungtungna meureun maraka baturai kedah baturan hati mah cumeri asa kudu nyalintu rasa anu berku